Meong congkoke aya di gunung teh. Kalau ulang temawa ilmuna ke apa kata-kata lain gunung temawa bekal anu sampurna temawa senjata anu pas. Yakin aja mau kita puncak gunung. Tah rumah tangga itu disawang ti kajauhan anjeun ka rumah tangga masih bujalan keneh. Meureun lamun geus kawin mah anjeun teh dahar aya nu mang nyangukeun kopi aya nu mang ngicikeun pakaian aya nu mang nyucikeun sare jadi ketupat abaya ti kajauhan ti budak kelas itu. Tapi geus rumah tangga di mana anjeun geus mulai bebek layak ka Jakarta. Nambah sagara rumah tangga nu ngaranna ombak nu ngaranna badai siap mahayang batu anjeun. Aya tilu rupa bekal pikeun anjeun pikeun gayu sagara rumah tangga pikeun eta bahkan rumah tangga nu digayuh ku anjeun duaan bisa nepi ka hiji pulau warna pulau cinta. Ya, nomor kahiji jarena kade. Kahiji anjeun ulah gagabah dina niat kade salah. Sabab kawin ke ibadah bisa sasar karena apa? Niatan ku anjeun yakin ya dari jahenda akan terang anjeun ke santri dan guru saburu sekarangnya kami bener isi papatahan ade rek rumah tangga niatan ibadah. Sabab naon? Sabab seueur jalma anu gagabah dina niat ku dia talib suratkeun amin amalin jaka sawaru min amal dunya solo min amalin akhirah. Ini mesti niat ini. Loba jalma anu amal-amal dunia, amal mubah, amal biasa, tapi jadi amal akhirat dalam hati yang menang pahala, menang ganjaran, itu sebab saya lihatnya. Nih, seperti dahar, seperti mandi kan pak oleh mubah, dahar hut kekajen, mandi hut kekajen, mau kata tolak kalau butuh mandi, tapi ku sama biniatan jadi ibadah, nih sholat terakhir, nih udah jumaan, nih ke udah itu arah ini akan ibadah, maka kita mandi dari ibadah itu pahalanya. Sebaliknya kami amalin ya kasawaru min amali ayat sorong awal dunia isuin ya ini loba amal akhirat kalau jadi tiga ibadah tapi kusabab niatan dalam beres ya kadia sumah ya kali batu dari amal dunia dalam artian menangan menang pahala maka ada ayat kader niatan sedang ibadahnya ada yang nomor kedua di mana aja ketos beres di lapangan jadi abang mulai abang rumah tangga tadi pokoknya jaga kehormatan masing-masing. Sabab anjeun duaan teh sagala rupana geus berbeda. Hengga laki aya dari awewe, hengga teh suka mukti aya dari kalapan dua. Budaya keluarga adat beda sadayana. Ayeuna dihiji mangkok anu ana rumah tangga. Takut mau bisa hiji kitu wae kan. Jadi aya kakulangan tutupan ku hengga. Hengga aya kakulangan saling tutupan ku dede. Dan dede teh sebagai pakaian hengga itu pakaian dede nya itu jadi kaya jauhi anu sampurna kadaya serba kakurangan saling tutupan ulah ngubah aib kabatur ulah makan omongohan kalusan kudu tengungkeun geus rumah tangga mah sagala apal berupa pemajikan apal sagala kagorengan lalaki dan kade ulah dibeda-beda kabatur jaga kehormatan tuh loba artis anu kawin isuk sore istri deui gara-gara naon gara-gara bisa ada kehormatan pasangan masing-masing ya. Di rumah tangga emot kasaluran dulu ulang di bawah di dekat tipe rumah tangga itu yang lima nomor kahiji tipe rumah tangga itu tipe naon tipe kuburan rumah air kuburan teh poek komplek dikasihkeun ada 5 ulang kos itu lamun rumah tangga udah asup paling komplek dikasihkeun terus kahiji lima mungkin rumah tangga udah teh geus kaos kuburan nabi tos masih solusinya nabi buyut aku bikin ada bulan sehingga kalau ngasih gula pembinaan rumah tangga. Nomor kedua tipe rumah tangga tipe suk tipe pasar pasar kumaha tempat jalanan ada perekonomian pasar paling caket urang kita barangkali dan baru atau 80-an barangkali ke pasar kain sholat tinaan ayo mau dipakai kulit ketara kulit kulinan kulit cirebon waktu itu dulu kami usah kali ayeuna mah ngau teh aya di Batam jet dimulai karase minyak wangi aya dimulai masuk pamahalan berapa bulan aya ayeuna lamun udah ka pasar mau bisa kalau mau teu ya lamun rumah tangga geus kawas itu hingga usaha duit tumahi jeung tumahi teh wae teu ngai loba jeung leutikna lamun duit geus tumahi jeung tumahi eta rumah tangga geus barokah geus gaya pasar jawaban kitu nya jadi sebagai manajemen dina rumah tangga ade ngatur perekonomian sing saeutik mahi sing loba sing esa kedua nomor katilu rumah tangga nu kudu dijauhan teh rumah tangga tipe rumah sakit rumah sakit teh larang ada rumah sakit tempat jelema geuning ngumpul anu keluar ulangan geus geuning aja geuning mungkin eta tipe rumah sakit kusabab naon
bawa penyakit di imah ulang, di keluarga ulang, di rumah tangga ulang, solusinya jaga kesehatan keluarga, keluarga seluruh anak, jaga kesehatan anak pada rupanya. Itu kata. Nomor keempat, tipe rumah tangga di jauhan teh rumah tangga tipe hotel. Pernah ke hotel? Nah, pernahnya di upload di Semadaknya itu pernah satu hotel uploadnya. Ada usul di Semadaknya namanya. Itu. Di hotel 70% katanya sarang perzinahan, perjudian, maksiat. 70% terkabe. Ya, ada pernah ke hotel. Kalau rumah tangga ayeuna geus pilu ku maksiat, rumah tangga geus ada ibadah, tinggal geus salat geus segala macamna, mungkin geus ka hotel. Eta perjalanan ulah. Nomor terakhir, rumah tangga teh diberhenti ku masjid. Ari masjid teh tempat salat berjamaah. Tas salat teh merupakan niat rumah tangga. Dia salat berjamaah ya imam aya makmum, rumah tangga teh hendak sebagai imam, aing jadi sebagai makmum. Imam hendak sebagai imam punya hak prerogatif ngatur jalan sholat, jalan rumah tangga, bebas rumah pimpinan. Tapi di mana-mana imam salah, imam poho, menang kadek kamu ngajuin kan ya sholatnya maka subhanallah atau tempatkan tangan. Tapi ya tuh ya pikir, ulangnya terus-terusan, lalu sholat yang terus maka sholatnya, ya tuh ya pikir dari mata doge, lalu hingga ayah salah, ayah naik menang ngajuin ambil nanya saya. Kita ada mata katiru tadi ya amanatna terkait niat ibadah kedua saja kahormatan nomor katiru ulah poho syukuran kalimat ieu nikah teh merupakan nikmat dari Subhanahu wa taala kapayuna bakal nambah kualitas dan kuantitas ibadah anjeun bakal nambah kualitasna bakal nambah kuantitasna nu baheula mah lekun leos ka bijal maghrib ayeuna mah lekun daek dirian daek ngaji Quran buat isa dan dijongkeun geus bawa ka mana-mana nya. Kalau Aceh mau masih kelayan kayak tukang dia, ini ada di tukang jongkon, di mana yang bisa namanya mereka beli, bisa pada tuang kasaran, balik tuang bakaran, karena dipakai kokot itu, untuk harap yang meja, balik syukuran kalimatnya, nyamut lain syakatun, laziranatun, walai kapatun, ina adabi, lasadi. Aku lupa lihat ada seberapa beli walakum wal syai'il muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Istirahat kali ya. Terus sahadat kali ya kurang istido pada alasan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha